Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi bi jami'il 'alamin wa syafi'il mu'minin wa qa'idil lil muhajjalin wa ala alihi aqulil kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sahabat najatun puja syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kemudian mulia ditampi-tampi dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ngadamel makhluk ku Allah didamel ieu makhluk ku Allah teh didamelna ieu makhluk di alam dunia sadayana teh tos diatur sagarupina, diatur nang manusia ku Allah Subhanahu wa taala katangtosanana 50.000 tahun sada acan diciptakeun makhluk ku Allah tos ditangtoskeun katangtosanana kodok sareng kodarna, termasuk dina masalah rezeki. Dina sabari maqala ijtihaduka bima domina laka wa taksiruka bima kuniba minka dalilun alan timasil basirati minka. Naon cenah hartosna sungguh-sungguhna urang dina perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah jeung kakirangan urang dina perkara anu teu acan dijamin ku Gusti Allah disupri Gusti Allah. Eta teh mangrupikeun ciri teu aya basiroh dina hate urang. Basiroh teh mata hati. Upami urang ngadoa umumna urang teh ngadoa teh sok mudag-mudag ngadoa perkara nu tos dijamin ku Gusti Allah. Tapi teu acan tara ngadoa nu teu dijamin. Urang sok ngadoa ka Gusti Allah teh, Gusti pasihan abdi rezeki, Gusti pasihan abdi jodoh, Gusti panjang yuswa abdi. Eta teh sadayana teh tos dijamin ku Gusti Allah. Ya, kesungguhanmu, kasungguhan urang dina nyungkeun ka Gusti Allah dina perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah sareng teu aya kesungguhan urang dina perkara anu teu acan dijamin ku Gusti Allah, eta teh ciri urang tos leungit mata hatena, tos teu gaduh mata hati. Atuh kumaha kedah saimbang upami urang nyungkeun ka Gusti Allah nyungkeun haliah dunya perkara tos dijamin, maka urang kedah nyungkeun ka Gusti Allah perkara can dijamin. Perkara tos dijamin naon wae, hiji perkara teh anu tos dijamin teh masalah rezeki. Rezeki teh eta teh tos dijamin, teh disungkeun teu disungkeun urang teh pasti dipasikeun Gusti Allah teh. Rezeki teh. Nah eta rezeki tong disangkeun kedah disungkeun.
ngan di mana teu bagian hapunten dari rezeki mah teu jangka sakabehanana. Ku Allah teh dibasi-basi jamin teh. Dipasi-pasi nu beunghar, nu miskin, itu aja. Jadi moal beunghar sadayana. Kalau kumaha oge urang minta rezeki Gusti, rezeki Gusti. Gusti duit, Gusti. Jadi urang mah rezeki teh disebutna artos, padahal rezeki teh sanes artos unggul. Rezeki teh. Enten urang sadayana teh eta teh perkara anu ku Allah tos dijamin. Teu disungkeun oge dipasikeun ku Allah teh. Saya Mutawali Asy'arawi nyaripeskeun dina sapalih kitabna rezeki nu dipasikeun ku Gusti Allah teh aya rezeki disebutna teh rezeki darajatul adna, aya rezeki darajatul a'la, aya rezeki darajatul afdal, aya rezeki darajatul tamam. Jadi aya 4 rezeki teh. Hiji rezeki teh darajatul adna, derajatna teh rendah bahkan hina. Rezeki naon? Almal. Almal wa adna darajatul rizki. Ari harta teh eta teh rizki dan gada pangkat paling rendah-rendahna. Kajen teuing duitna loba. Kajen tin artosna 300 triliun. Rizki anu hina we harta. Gitu. Non margina hina sok sanos artos anu triliunan miliaran triliunan tetep anu dianggap kurang. Padahal sakitu-kituna.